Hiji waktos ibu teh sacacan angkat tadi teh siang keneh teh. Siang keneh teh menang rezeki nomplok. Aya nu masihan duit 5 juta. Sumping ka pangaosan moal. Da dina pikiran teh da moal ka pangajian. Naon rek kajo dek eta dek jog bade shopping ka ditu. Ah menang 5 juta. Ah moal ka pengajian da ayeuna mah malam Sabtu ayeuna mah. Rek nan rek shopping. Asar keneh geus aya di Dayakolot. Kurang Dayakolot langsung ka pasar baru eueuh di Dayakolot teh gaduh artos 5 juta. Komo deui 5 miliar. Rek kumaha syukuran anu ageng nu leutik urang teu bisa syukuran. Nah, mawi ulah ninggal nikmatna. Tapi naon? Ninggal ulah nikmat anu ageng alitna, tapi urang tiasa ninggal teh saha nu masihanana. Punten. Cobi ieu urang kedah napak urang teh nikmat masihan ti Gusti Allah. Ibu, ulah nikmat ageng sareng alitna, tapi ninggal teh saha nu masihanana. Almarhum kapungkur ku abdi sering dicarioskeun janten motivasi ka abdi. Pun paman ketua PC Haji Asep Jamaluddin Anwar Jamaluddin Asep Jamaluddin dina hiji waktos kapungkur tahun 2010 teh. Ka abdi waktos abdi teh diangkat TPHD janten pemandu ibadah haji. Pan diseleksi ibu jantan pemandu ibadah haji di provinsi teh. Abdi utusan ti pesantren, wakil ti pun paman Pak Jaksa. Nya, caur pun paman teh Mang Haji teh almarhum engke teh teh bakal bade dites gitu teh di provinsi teh. Batur mah geus karolot cenah. Harita teh abdi nembe 30 tahun harita teh. Budak keneh. Ngarah jika kolot saur Mang Haji teh. Ya make sorban. Sorban ieu mah ibu sae teh. Butut sorban teh. Jiga nama eta sorban lamun aya teh nu dipeser di Dayakolot tapi di pasar baru mung 20.000 lah pangaosna teh. Pasti mirah da buru tuh. Ngan eta amanat di almarhum wayahna ieu sorban kedah dieuwihkeun deui. Gitu. Nah amang jeung kedah dieuwihkeun deui sorban kieu oge teh. Lain cuman eta teh cenah sorban teh warisan ti mama ajengan Ilyas Ruhiyat. Sanes ninggal sorbana sanes. Tapi ninggal saha? Nu masihanana. Da sorbana puguh murah. Sorbana mah. Tapi ieu teh sorban teh aya nu masihan. Saha ajengan ageng ti Cipasung. Anjeunna ngarasa bangga kami dibere ieu sorban batur mah eueuh nu dibere meunang warisan ti mama ajengan. Batun masaha nu dipasihan ulama mana nu dipasihan cenah ieu ajengan mana sorban teh mama ajengan ti Pasung abdi mah cenah kabagian warisan ti mama ajengan ti Pasung teu ditinggal sorbana tapi ditinggal teh nu masihan ibu oge lamun dina hiji waktos aya mamah dedeh punya punten nya aya mamah dedeh ibu tadi ulem ngiringan aya mamah dedeh misalnya di dieu teh pangaosan mamah dedeh teh manggil ibu dipanggil ka panggung siapa yang bisa menjawab cuma mamah dedeh teh ibu teh ngacung meunang naik we ka panggung dipasihan hadiah ku mamah dedeh nih hadiah di mamah dari mamah ini cenah kerudung dari mamah ini dari bekas mamah gitu nya eta ibu ngarasa bangga da puguh urut eta teh da dirasa mah dedeh sanes ninggal kerudungna tapi ninggal nu masihanana bangga henteu bangga da urang malamun teu ninggal masihanana teh upami kana nikmat ge sapertos kitu tinggal teh saha nu masihanana tong ngarasa bangga harta miliaran ladang korupsi tong ngarasa bangga harta triliunan kulantaran nipu batur tapi kedah ngerasa bangga sok sanajan koreh cok urang ngan sakadar pasti di pasian harta dina sadinten mung 50.000 ti Allah teh tapi ladang halal ti Gusti Allah bakal barokah eta hirup eta bu